Si Sarkil ka mana nya? Lila teuing. Ih, aing mah pelaku di dieu kan. Kumaha mun aing nu merkosa? Bener-benernya. Ongko ada boga salaki teh teh hayang dicorangan sakalian kanu kieu teh. Nitah pamajikan, nitah pamajikan deui. Geus penting pan aing digawean beurangna dititahan. Tegablek santikiran salaki teh. Si Sarkil di eueuh ieu teh. Kumaha meureun kita ruyung ka lapangan si Sarkil mana kita ka lapangan nya? Salaki teh da urusan ih araheunana heuh boga salaki teh. Kan bisa nanti nitah we, nitah wungkul. Da aing ge lamun barangna henteu gede mah. Dara bayang teuing boga salaki kos kitu. Heuh da barangna mah gede teh teh. Kan geringan bae we, rempo jeung rempo kabisana teh. Kan habis pikir ka jalmanya. Sakitu banget yang tampangna kerasa krusuk ge heuh jiga cak-cak. Da giliran air peuting mah hayang nambah eta si gede siri teh. Kawalahan aing ge. Cenah jam sakit ngajanjian datang. Bener-benernya jalma eueuh hiji dua nu bisa diandelkeun teh. Si Roman eueuh di teh da. Guys. Sabaraha jam aing nungguan di dieu ya Allah teh. Itu segede siritnya. Sarkil. Ka dieu. Sirit teh. Lain ti isu ka saha teh jalma nya. Bener-bener. Kumaha ye payu ka awewe. Tidak. Ganeng lah. Ganeng. Aing disubuh situ dia. Jenuh neng teh. Papanggilin ka laki aing teh Sarkil. Mantata, iya teh, eta-eta di salaki. Itu teh. Jadi maksud siap jor kasaung aing teh naon sorjal sia teh 2007 aing bingung si Sarkilnya kan baheula teh 3 tahun yang lalu salaki aing teh memesan kelapa ke si laing Sarkil. Nah ayeuna teh salaki aing nanyakeun kelapana mana cenah da enggeus di DP-an cenah cek salaki aing teh. Tuh, da kumargi ayeuna teh taneuh anu aki wiharja teh geus dibeli ku salaki aing. Jangan bangun pila. Nah, kumaha
aing tengah kalapana aing teh sargos. Aing kalapa mah geus ku aing ge eta ditemukan. Bener alus kapake ku aing kitu mah. Ditemukan. Kapake. Udah aing rumasa disebutkeun rumasa teh. Ku salaki sia aing geus dibere DP yang eta tangka kalapa teh. Cek dibeli gitu maksudnya mah, tapi da aing teh nyaho jang naon mah ini. Jang pila Agus, jang pila. Investasi keluarga aing teh teh. Ngan kieu sarja sabaraha mah. Ku aing teh da aya dikemukan mah geus. Teuing aing salah ngagemuk eta kana kalapa teh. Kayak gitu? Leutik wae kalapa teh bisa yang apal mah. Allahu Akbar. Piraku ku aing kudu digemukan ku susu mah. Ini teh gede. Dah habis pikir aing mah Agus ka mana teh. Piraku ku aing kudu dipidanakeun mah kos kieu. Asupna kana kasus penipuan ka salaki aing. Aing mah teu nyaho naon. Kumaha carana kalapa kudu aya. Aing geus beli udah ku aing geus diusahakeun ngaran pesanan salaki sia teh ku aing. 3 tahun yang lalu. Agus. Ngan heueuh da. Padahal aing usaha berenang mah duit DP ti salaki sia teh sebenarnya mah leuwih kitu mulian gemuk supaya tarik gede. Eta kana kalapa teh. Tapi eta kalapana kitri wae tuh tempuk usia di tukang ge. Ah, teu harareng teuing. Teu harareng teuing. Pokona mah aing mah ka dieu teh bertanggung jawab, aing mah baik manggul kalapa ka dieu teh. Bertanggung jawab. Gitu. Salaki aing, karunya aing depan, luhur we keneh. Lain ieu sarja aing nanya ka sia. Bejar mah cara salaki sia teh gerang. Tos digeboy puting sarkil. Digeboy. Malam Jumat cenah yang nambah. Pingan atuh sia ceria jor ka dieu. Beri eta duh. Balik subuh aing teh teu mandi-mandi acan. Beri loba gaya memanjut gitar. Kesel ieu teh kesel aing teh sarkil kesel. Nungguan di subuh. Sarki aing langsung molor. Aing mah ka dieu langsung lanjut kalapa niatna ge. Lain aing ek nanya ka maneh saja. Nanya ieu. Salaki sia teh sebenarnya geringan euy. Teuh. Geringan. Dibere usaha. Lah, cik aing mah asa sakitu mah maneh. Wadah we sakitu mah. Teu jadi masalah ieu mah. Nu penting mah gede barangna aya ieu mah sarkil. Jadi sia teh eta ku barang. Gede barangna. Nambah gitu-gitu ge. Mesin gempor ge sia teh nambah. Pasur keur Jumatan ge nambah saya mah. Jadi sia mah kabita ku barangna. Warna gede. Jadi kajeun teuing using salaki sia geringan wae ge. Wajan teuing. Teu jadi masalah pikeun aing mah. Bisuran unggal minggu teu jadi masalah. Iya. Eta. Kiceut mah teu barang ge ku aing masih jadi masalah salaki aing. Mun teu mah geble barangna nambah eta pokona mah. Penting eta dia mah. Cek paribasan aku salaki sia heuh. Suguhan naon atuh aing teh aduh. Geus aya naon atuh di dieu. Aing mun ka imah aing mah sia meureun aya hayam wae ku aing sia datang dari puncit ku aing mah tah. Jeung ada hujan deui teh sarkil ieu kumaha aing mah urusan aing mah tah hayang. Bisa jadi fitnah aing mah. Embung. Lah da aing jadi hayang aing kesal. Gandeng Agus gandeng. Karena lalaki mah embe dibedakan ge jadi lalaki mah. Kucing dimandian ge jadi. Komo aing anu super ketat kieu. Jadi kumaha kalapa teh ieu keputusanana? Meureun kieu keun wajib ku aing digantian DP-na. Bener alus paling ogenan. Eta mah erek wae ku aing ge pangnengankeun tanggal kalapana bisa. Sia mah nyaho kalapa we kitu. Anterkeun. Terus atuh tina mah aing erek mentah heula duitna ka sia da aing meureun kudu duit naon deui atuh sarkil. Duit naon deui? Keupan meureun aing teh ye. Nyabak ya. Tuh harayang aing kudu nyoba nu bedan patut kitu sia. Teh hayang aing duit deui wae. Aing mah lain sarja. Aing teh kieu. Geus aing pusing ngurus-ngurus barang anu teu pararuguh kitu mah. Kalapa itu ieu duit nu diurus heureuh. Tuh lah. Aing kalau pusing. Geus aing mah nganggap sia we, da kagok bohongan memanjut nu kitu patun bedan patut kitu heuh.
Aing jangan antisipasi, sarkir mau lanjut gitar sogen. Gitu, antisipasi daripada aing kesurupan itu bisa batur. Serangan kesurupan serangan nulungan aing. Mata aing geus aya nama kieu. Aing mah kadi kieu bae aing mah. Geus aing kieu atuh hiburan saeutik hiburan saeutik. Karunya tuh yang penonton kami rada kahibur gitu tah. Kami rada kahibur ku maneh sarja heueuh. Kami rada kahibur. Cik maneh bisa nyanyi naon? Nya bener aya kabegug eta memanjut gitar. Yang lagu zaman kiwari apa zaman baheula apa lagu baheula tapi anyar. Geus aing main mah kieu we. Jam nu bisa sia we nu bisa sia. Aing mau atuh bertawar. Nyoba aing mah. Cik sok aing naik nyobaan. Lagu dulu teh. Sok hayang nyaho. Ada mau apa maneh mah kieu? Mau apa maneh kana lagu kalau dia mah? Mau apa? Apa? Aing oge nang ngora heula tuh. Lagu akil mah. Naon? Amanah hareunya. Sok. Kumaha mah kabisa sia we nu kabisa sia aing hayang nyaho. Aing kudu dibejakeun mah Agusnya akil teh. Aing mah laguna naon ge bisa. Kanukur lagu Sunda teh bisa mah. Gitu. Boro-boro ngalagu aing mah ngadalang jago. Kudu dibejakeun mah. Ngan ieu teh sombong. Biar mana cukup aing yang salaki aing nu nyaho. Sok buktikeun lamun nya bener mah. Apa lagu dia Agus? Baca. Tapi aing apa? Lagu Darso itu teh. Astagfirullah. Lagu Darso. Keletik naon teh di alaman model kieu teh si Sarkil Sargus mah. Apa kurang sesajen. Eta teh lagu Darso nu kitu teh. Sakanya ho aing lagu Darso eta teh. Da percuma ayeuna aing nembang ai akhir Argus teu nyaho kana lagu mah percuma. Teu sok atuh aing yang nyaho ngadengikeun maneh. Lagu naon sok nu bisa aing minta ulah heula teh 5 menit lah aing minta. Waduh, 5 menit mah konser jadi aing ngeunci habis mah. Siapa? Tabagug mah tabagug we atuh. Mungkinkah ku bertanya ada di sana mengapa dirimu kau selalu di sana. Tuh bisa. Ayo ada lagu serangan. Sarkil ayo kudu dijakeun. Percaya aing kena babangus kitu mah aing teu percaya. Salaki aing ngomong menaik ka diri teh sih euy. Gitu. Kapan cara salaki sia gering. Maksakeun ceuing teh geus jeung nyanyi ti heula bunda ti heula. Jeung tenang teh nyusul cenah kitu. Aya ku badan patut di bunda deui ngomong teh. Gitu saja. Alah bener saja tuh heueuh sia salaki sia ka dieu. Itu lempangnya geus dingkut ya salaki aing. Leklok da keluar ama kitu lempang biasa jajar. Eta bener eta salaki sia kitu patut. Paingan tara bisa usaha udah kitu lempang lagi. Sapoe 3 kali nambah. Sapoe eta teh berturut-turut 3 bulan. Tah kitu lempangna salaki aing kitu teh. Boleh. Jadi sia teh ku kabita ku barangna we nya. Boleh bisa barangna. Kalau mau kirapkeun ka tukang, tapi kana tonggong. Mau kudu dijakeun. Atuh da ieu na sok kaya lempang seperti kitu. Heuh, aing dibandingkeun jeung si Roman mah jauh. Gitu. Karena si Romanna belum tentu gablek bebogaan juga gede kos. Si Roman budak namang Sapit. Budak mang Sapit si Roman. Oh. Gitu. Lah aing teu percaya. Astagfirullah, aing ketika ngomong ka indung naga aing mah geus kolot, cai eta budak ketika eureun sakola aing kawin jeung aing. Si Roman dah. Aing teu percaya. Nyaho keur di sundatanana eta budak. Sia mah kudu ngomong jeung gagarot meureun ieu. Lempangna kitu teh geus ngebuktikan bahwa aing teh masih keneh naon nya disebutna teh masih keneh berhak bersaing jeung anu budak parawan zaman ayeuna. Ini eta mah aing kasia eta. Si Roman, si Iik, si Nopal. Sabar kali bener pengecat pribadi ka uing. Ngajakeun hubungan intim ku aing geus ditolak mentah-mentah aing mah geus boga salaki hampura barudak. Aing mah geus kolot. Eta.
Itu salaki siapa dulu? Ayah. Kadio. Eta dugak dengleuk itu lempangna. Bari make kopi lakan geus kumaha. Lah. Tuan tanah. Juga tuan tanah heueuh we. Antara usaha Dingleuk nama cekuingnya nya kieu nya. Dingleuk nama eta teh ku kegedean si ieu barangna. Oh, gede ting beureuh heueuh. Warat. Jadi bulan ting di lempangna dingleuk ya. Saya teh masih diomongkeun ti kadeukeut mah kadenge jangan kitu mah. Emang rada eta gitu tengah denge. Hah? Aku sabab kitu loba teuing. Jadi kana ciri ge kaganggu mereka kana pendengaran. Da eta ngaburayot ka bab. Ngaburayot. Jadi saya darah putih teh geus kurang da sok dipikeun anu enggak. Tilu ronde sapeutih atuh bayangkeun. Tuh, kitu salaki aing mah tuh, sarkil. Kudu dibejakeun mah tuh leumpangna kos kitu. Tulungan sarkil sia teh lain seurikeun. Karunya. Itu ya Allah, dah heueuh si sirit sok ngisin di goblok teh. Salah sarkil. Gerak di didinya ke gerak deui. Ulah wes. Geus ulah diledek kitu-kitu ge salaki aing sarkil. Banget itu tuh. Gede kalau babenya pas teh bener sarkil tulungan atuh. Kalau sejaman ayeuna moal kuateun ka salaki aing. Kadio aya. Itu atuh ieu kesambut heula karunya bari dugak dengleuk kitu. Kada ti kait eta kana mantang nu batur. Lah. Den ijazah salaki sia karunya leumpangna kitu pasti. Ih, dah kitu Aing mah mana aya pasti aneh mana kitu we. Ka mana nih duh sok aing ge diukna halareseun kitu. ngisin Tuh dulu salaki sia tuh. udah kumaha gitu jangan Sieun la ilaha illallah. sing balik ke ih sok lah ngisin direrab geran ku aing mah geran. Ih, aing mah. Tadi tanya ke Santuy. Maneh tas di mana? Hei, bener tengah dengen teh. iya apa emang salaki mana teh budak aku masih? Emang gitu tadi sok toel geran toel kieu. Tah, kada Hei, tas di mana? ditanya ke head trader, ditanya. Tas di mana? Sopo? Tadi dinya tas di mana? Jawab. Hah? Babal sok ngisin aing. Hah? Ih, bener. Dasar nu budak. Salaki sia budak tuh dulu. Dengan karunya korekan ciri lah tah. Tas di mana? Tas di mana? Sok jawab. Ka mana? Jawab goblok. Ih, Ija ko, tapi nek kita ku ija. Geus apaleun sarkil ge. Ija. Di irian bae ku sieu teh. Orang Jawa si sandulnya si belekek orang Jawa pengen rada curang cilik gitu juga. Ih, kaki kita sisir. Kekenangan kieu sia teh sarkilnya nu kita. Ya, ini dia tuh duitnya ya. Berani duitnya ya. Keun mantap. Keun sakayangna keun. Lebasan gaya deh. Loba gaya sudah hidupna. Ki, kita tuh meleko harap nakoni kun apa kelapa kueku di kelapanya ku. Ayo ngerti bahasan, ngerti. Dengekeun. Ngerti bahasana teh. Kalapa eta teh kieu maksudna mah kalapa tah kikituan teh kieu. Apa ku pesanan kita kundi. Kita tanyakeun ka si Ijah. Tadi geus aku ngomong geus. Allah kalah dipraktekkeun deui. Ya jangan mah. Geus si Akil geus ngomong tadi urang geus. Ih. Kalapa. Bolohon nantinya. Mana? Geus kana tulang eta bolohon nantinya. Geus ngomong ka si Ijah. Geus ngomong tadi goblok. Geus ngomong ka si Ijah. Geus ngomong. Mana kalapa? Jadi. Bener kieu. Ampurakeun kieu salah kuing mah da kitu. Kieu gede barangna Ijah kieu. Heeh. Kitu gede barangna mah. Wis mangkenan bae kita mah kuwi, wis. Siraku laka kelapane ya. Wis kita mah jaluk pilih biru bae wis.
Pil biru. Udah, obat kuat eta kieu. Aing teu yaho eta mah teu yaho nu karena itu. Geus aing mah minta pil biru aing geus, kasih mah keune pohon kalapa ge aing mah teh jadi mah nyalah. Aing teu boga pil biru teh naon atuh? Tangkur buaya. Maksudna jangan eta mah teh. Nah, si jana bage mangane ge. Obat kuat kieu obat kuat kieu. Iya, cek aing. Obat kuat kieu. Aing liur salaki siapa iya liur aing kakak puyang aing hampurakeun sia bejaan aing teu ngarti ngomong lagi lah si palebadian aing sia boga salaki kitu patut liur aing ngadeng ngomong bahwa itu ieu aing kakak puyang jadi asa teu nyambung ieu dibere ceuri orek geus puguh lempangna ingkud sia uyuhan aing sia eta beuki anu kitu liur aing mah olo sia iya pokoknya kieu nya bejakeun masalah pesanan tangga kalapa bejakeun cek aing tadi ngomong ka sia seperti kumaha heuh bejakeun ku sia aing geus teu hayang nerangkeunana pusing aing ngadengna juga ini aing pusing Kumaha urusanna berarti tangga kalapa kan geus pokona masalah tangga kalapa mah nyawa aya sia tangga kalapa geus gampang masalah duit make ku aing heula di kalangan ku aing wah gampang masalah eta mah ngan bejakeun ka saraki sia aya we geus kitulah anu beres pusing aing ngadengna heh salaki aing urusan aing alah hei tinggal liuk deh ayang mata kliur aing ngadengna ese liur aing jeung geus sama aing uyuhan nyambung oge dan ngomong kakak pusing aing ngadengna hogeran besok ajak balik liur aing juk balik aduh liur ieu aing liur gong si laga ya ayo balik bunda mah baik zaman kieu mah wega atuh balik lagay aing liur ngadengkeunana aduh sarja sia gablek salaki kitu patut teu geura susu karunya tuh deulekeun lempang dagi kikit geuleuh bobo jeta-jeta kitu ayo sok bayangkeun sia salaki beurang main penting main subuh main aing di emang maneh Agus sabun deui sabun tuh geura susul liur aing ngadengna juk geura salaki aing mah diajakan kikituan mah gesit sesena gede lalu atuh geus jauh aing susulkeunan keun sina ti heula sina mandi sina bersih sina make minyak seungit teu juga geura indit geus surudet aing ngadengna aing buka duit 10.000 mah lah tuh aing minjem najang naon sia duit jang meuli obat kuat jang meuli minyak seungit kamari ge aing make minyak seungit ku balsem iya geus ieu teu minyak seungit aing mah si ayeuna balik jalan mana nuturkeun salaki aing tah berarti kan ngaliwat ka imah aing nah engke cokot di imah aing ka pemikiran aing baraha 10.000 100.000 10.000 aing mah betulna cek aing bebeja we cek aing yang tinggalin harga diri aing tinggalin di dia Agus sakit teh ya pokoknya kieu bebeja ka pemajikan aing heuh titah ku aing nyokot duit 10.000 ieu susu aing sing ngadedak baeurang goblok sia mah sumpah ieu susu aing ngadedak hareuras ieu teh jig geura ini aing mural aing ngadengna ge ini sabun 3.000-an sabun 3.000 punten jig aing surudet neuleuh aya dakwah aya aya kene jelema nu seperti kitu nya Agus jor aing geus teu hayang neuleuh ge uyuhan aing aya kene jelema nu kararieu sarwana salaki jeung pamajikan dikasebeleun cek aing egeuna